dibawaklah ke polisi kasus macam-macam, maling kotok, judi kopro, minuman keras, gele, gelut, luar biasa. Mendemlah nyana di penjara. Mana kokojotan cak mana bos ya ku aing tingaranan Saifuddin orang Mumitudin siapa ku aing bakal disangka bakal ngahirupkeun agama, nanjirkeun agama, orang yang mengodaran agama, goblok sia Saifuddin bloon sia cak mana aing mah teu hayang boga anak model sia ngarugikeun aing mah hayang boga anak ke aing paeh ngajikeun, aing paeh sia hadiah ka aing engke aing di akhirat atuh aing mah kos kieu aing sia bisa ngaji mah sia nanjirkeun agama mah sugan be maka seret ku sia kos kieu mapan geus puguh mah beureun ka neraka aing sia mak lah ngocoprak bae gandeng bibir teh obong-obong gitu gandeng mana dicarekah gitu Saifuddin bloon eta aya eueuh di Saifuddin pedang agama Masya Allah dan yana malam bebe jaga polisi ha sadaekna tanahan anak kula geus pokoknya dikeluar-luarkeun terus nepaeh di jero penjara ye jak polisi itu urusan apa ku situ emang naon akhirna geus datang ka waktuna na keluar geus keluar di penjara nyana ziarah ka Kiai model ti Nurjaya. Waalaikumsalam Kiai ulah mantan napi ya narapidana aju dek tobat supaya wauh ka Allah kumaha coba ye atuh wauh ka Allah mengaji di dieu ayo siang hadawan aing tuh kira tuh maraban kebo ceknya cek di Saifuddin Kiai goblok tolol Kiai aing dek Allah maraban kebo blon Kiai mulai tar ada bener tah Saifuddin ye teh akhir jangaran aing ke kos kitu mah kieu ge aing teh ieu teh pedang agama be mantep biasa salat pancan lagi datang deui nya na kaki atok Waalaikumsalam naon sia ieu sia ngaran kula Saifuddin bagus sia ngaran enak mah kula ieu alhamdulillah sia gawe naon kula balik di penjara Kiai je sia deui naon ka main kula nu mantak ka dieu ge kaji teu narima aing mah santri model sia mengesesa di penjara kakak ka aing ini sia goblok teh Kiai sak dia aing deuk ngaji dicarekan bloon teh kieu carekan penjara geus nyawa Kiai bloon teh waduh kieu dia Kiai tolol ieu Kiai goblok terus nyana datang deui tah ka Kiai hiji deui Kiai kula ieu tobat tina naon sia kula mantan napi kuari kula hayang wauh ka Allah alhamdulillah sakeun hadena sia ka dieu aya kitu ieu endek pilpres sia kowe dijadikeun tim sukses goblok cak Kiai aing endek ka Allah dijadikeun tim sukses dasarna sia osoknya goblok teu hayang aing capek aing nutur-nutur kos kitu moal aing mah nuturkeun Kiai anu jadikeun tim sukses teu hayang urusan negara urusan batur aing mah ka Allah sesuai jeung ngaran aing pedang agama deui salat teh tetep encam boga ngaran nya na diteangan kunyana Kiai ti hiji kadua katilu teu manggi kabeh Kiai teh aya unsur jeung muatan capek aing nuturkeun Kiai kos kitu di cenah eta mah kiaina zikiran bae zikirna bener tante bener cenah tapi lamun dibayar ku bupati tangkorak asal dibayar ku bupati angel zikiran ilallah tuh ki atuh mah seuri nya giliran eta tangga nu susah paeh la ilaha illallah nangan 11 ya Allah ya Rabbi da ayo moal nutur-nutur kayak gitu neangannya nasi Saifuddin Kiai nu wauh ka Allah aya ngaranna Ibrahim coba cerita dina kitab Mama Kiai Ibrahim abdi teh mantan narapidana kasusna hiji sok maling kotok dua abdi sok judi koprok roletin saja bana tilu abdi osok mabok oge osok nagele opat abdi sok belut bahkan ngabunuh lima geus abdi sakitu can sakumaha
Nah iya mantep ya. Encan sakumaha eta mah dosa sakitu lelet itu mah. Bener tak kiai? Ya, can nyundul teu dosa ka langit. Tah cakeun aing resep tak kiai ku sieun mah. Kiai milu henteu di partai, ulah sok milu-milu ka partai. Kiai osok usaha tante misalnya usaha tatanen ulah sok usaha dek ka Allah. Kiai osok boga jagal henteu cara aya di Cisokam. Geus ditataan anu ka Allah bae urang mah. Carana kiai carana ujang sesuai jengaran ujang teh ngaran teh Saipudin artina Saipudin teh pedang agama ujang teh ieu teh sabenerna mah pedangna masih keneh di sarungan jadi kulantaran di sarungan encan pernah perang pedang hebat sote di mana dipesap dibuka dipakai tarung di medan laga ngalawan musuh-musuh Allah ai ujang mah kuari ieu jadi ngalawan ka Allah sebenarnya mah ujang mah pedang agama ngan sementara iya ujang jadi musuh agama cok kira pikir ku ujang kiai tak jadikan pedang agama ngaran anjeun teh sesuaikan jeung ngaran carana kumaha yuk urang berangkat ke gunung zikir di luhur gunung ji kiai emang gua majelis zikir di majelis, zikir di masjid, zikir di imah, letik sama. Zikir mah di gunung, cara para wali-wali Allah. Ujang supaya benar-benar jadi Saipudin pedang agama. Yuk, milu jeung mama ka gunung. Ari kitu mah zikir di masjid teh geus loba contona. Lah, pamer. Zikir di majelis gitu kene komo zikir di imah mah di kamar temenang pemajikan haju nyingsap kerzikir ya ilallah la ilaha illallah barang bentar pemajikan nyingsap teu make calana haju bae tas di balangkeun haju naik parahu nyana beres bae karang neangan tas kakak ka mana tadi nyaho ka mana tuh ulah sok di kamar aja zikir haji pendi teu naik-naik kita kos berbeda ke pemajikan neng ulah ngaganggu kakaknya kakak dek mana kakak dek tahajud di dieu tah di sisi oh heuh atuh geus hebat iranjang di sisi ngasa ieu dipan di sisi Allahu akbar hebat jasa Allahu akbar ya Allah ya Rabbi ya Allah barang menang 4 rakaat pemajikan akan malik blek kan pemajikan memang kos gitu setan namanya kadang-kadang kan aya unsur kesengajaan haju nggak boleh kakek nyata make calon asyhadu an la ilaha illallah dua nana ngacu belum aja pending eta mah haji atok ya teh salam deui henteu teh salam deui begitu neuleuh ka ditu langsung asyhadu an la ilaha illallah langsung ka ditu lain menang goblok sakoma jika kak cena tadi ulah diganggu mana tuh ngaganggu kula sia tuh pakai calana tungtung nama ribut dari luar kasur selalu ngomong haju nama tak ulah sok di kamar zikir nah iya mah diajak ke gunung ayo tuh berangkat di jalan aya nu milu mama bade ka mana ka gunung rek naon zikir oh di gunung ulah kaganggu milu atuh abdi ayo milu mah tapi geus tiluan deh mohon berangkat sapoe menuju gunung 2 poe geus teu dahar teu gin katilu poe dieu dari kurang geus 3 poe ting teu dahar tinggal si Saipudin bae kieu santri anyar panjangna mah hasana aing pae iya guru kira-kira haju ngajak ke gunung baik kahayang aing mah di majlis tuh heula haju diajak ke gunung kiai waduh selain larasaan saja ditanya Kuki Ibrahim Saipudin kuat sia wallahu a'lam aing nanya di kasantri anu milu di jalan aing maneh ieu sabenerna saha abdi friendly sia agama sia naon Kristen
mikir ka gunung tetap kula dek ngilu bae sanajan agama Kristen je cek Ibrahim ayo guys kajian Kristen dan naon lah nyana mawa santri dua nu hiji mantan napi nah nunggu model kadita nu hiji agama Kristen berangkat istilah poe terus lempang deui ka 4 poe tereh datang ke gunung cek saya pudin teh kula mah datang ka dieu bae kiai emang kunaon waduh ieu lain ngarasaan karena kiai mah kiai bae ka gunung kula ngadoakeun jeung kula doakeun ieu balik ke jauh datangnya henteu sia lapar gitu terus nyaho lapar nyaho naon geus teu kuat teh naon kula nanya deui ka Kristen ai maneh sarua sarua ieu sia orang Kristen iya si Saifuddin pedang agama ngaleh-leh ieu si prendi onam tapi tetap lamun dipaksakeun datang kalimat penting teu dahar paraeh ya cek Ibrahim urang ngadoa ka Allah zikiran heulanyana setelah zikir selesai ngadoa doana moal dibaca ku kula lantaran direkam ku sia paranti menta darurat eta doa hayang naon bae make doa eta pohara bismillah wa ala millati rasulillah ngerti ya kalau jalain santri bener deh atuh santri mah ngerti bismillahi wa ala millati rasulillah paranti mawa main bismillahi wa bi iradatihi wa bi qudratihi wa bi inayatihi wow panjang tak geus datakan jambelanan langsung doa ka Gusti inti dah ya Allah ya Rabb abdi tiluan menta didatangan roti ku Gusti jang nyambung tenaga menuju gunung. Masya Allah eta diijabah ku Gusti Allah Kiai Ibrahim begitu bentak geus aya teh tilu nanampan leutik hiji nanampanna eusina 2 roti jeung cai-cai langsung dah yang mana Prendi tah yang mana Saifuddin yang mama ayo kita lahar insyaallah ayat tanaga cek si Saifuddin milu deui kula ka gunung ai kos kieu mah cek si Prendi geus sarua kula ge milu ayo berangkat deui ka gunung ka 6 poe pas ka 7 poe deuk naik ka gunung lapar deui cek Saifuddin asana mal bisa dilanjut memang luhur gunungna tanaga setik deui daripada kula naik ka gunung teu datang kula manggis datang ka dieu bae perpisahan jeung guru maneh Prendi kula mah tapi deuk ngadoa ka Gusti ka pangeran kula ayo coba sih ngadoa ngadoanya nah teu kadenge doana teu kadenge doanya nah babacaannya nah Masya Allah diijabah ku Allah turun di langit sarua tiluna nampan bahkan eusina ieu ku ari mah 4 roti sana nampan 4 roti nah ijang kula ijang mama ijang si Saifuddin Kiai Ibrahim ngahulang aing jadi eleku Kristen aing ngadoa ka Allah emang geus jelas lain sakali lain 2 kali tapi sesuai jeung kebutuhan ieu balain lalagaan ieu mah pohar berarti jelema pohara jasa tetep aing mah hayang ngadahar cek si Prendi kunaon mama henteu ngadahar moal nu mantap teu ngadahar naon alasanana lantaran moal aya mukjizat lamun lain dibikeun ka nabi geus eueuh moal aya karomah nu dibikeun ka kafir sedengkeun maneh agama Kristen berarti ieu lain karomah lain mauna sihir sia kajian hukum teu hayang aing mah ngadahar buatan kafir cek Saifuddin aing mah ngadahar bae
aing mah teu nyaho karomah teh nyaho maunah teh nyaho sihir nu penting jebeg aing mah si Saipudin mah kos itu geus lamun kiai teh hayang jangkula keheula jadi main jang sia-sia bae tanyakeun heula akhirna unjukkan ka Gusti ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob teu kaharti ku abdi abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti lain sakali abdi ketika darurat nyuhunkeun kadaharan ti Gusti lantaran abdi pan diangkat jadi kakasih Gusti eta mah urusan abdi jeung Gusti tetapi kapan ieu mah di luar agama Gusti di luar agama Islam kok dijabah ilhamna ka Kiai Ibrahim tanyakeun heula ka si Predi tanyakeun Predi sia bisa diijabah kieu kumaha mama ai kudu hayang nyaho mah ketika mama ngadua teh haju datang roti kula teh ti dinya beuh ceurik da kula teh teu kanyahoan ku mama teu kanyahoan ku si Saipudin dikanyahokeun teh ku Gusti be Gusti agama Gusti teh ternyata hak agama Gusti teh ternyata bener lantaran ketika darurat teh dipuntayangan Gusti teh bisa langsung mere tanpa make wasilah jeung sebab nu sejen langsung di harita kula langsung maca 2 kalimat syahadat ku yakin-yakinna agama Gusti tak itu mama tapi rotina kok bisa ngaleuyan ti aing lamun nya Islam sih aja diangkat jadi wali atuh beureun 2 ulah 4 ngaleuyan aing sia eta naon eta mentak sia ngaleuyan aing nu mantak ieu roti enggal ngaleuyan ti mama lantaran kula ieu cinta ka mama kata haji ku mama Gusti abdi asup Islam teh wasilahna mama Ibrahim kulantaran abdi diwasilahan ku mama Ibrahim abdi teh kapan ngadoa teh ieu teu langsung ka Gusti make wasilah Gusti diwasilati Syekh Ibrahim abdi asup Islam ku wasilah guru abdi ku ayana kitu abdi ku wasilah guru abdi cinta ka guru abdi bere abdi kaleuwihan ti guru abdi jang tanda bahwa hiji abdi asup Islam wasilah guru nomor kedua wasilah ku cinta abdi ka guru abdi nembongkeun kaleuwihan di mata guru jeung di mata babaturan abdi nu ieu kakarak ditangkep ku guruna orenganan sia teh lain saleuwih-leuwihna orenganan eta teh wasilah mama ku wasilah mama tinggal si Saipudin we Saipudin teh jeung teh aing mah teu kudu ngadoa geus bae guru aing nu ngadoa jeung si ieu aing nu seubeuhna si Saipudin tetep Ki Ibrahim sia Saipudin ulangan sakadar ngaran jadikeun ngaran pedang agama teh praktekeun di masyarakat supaya bener-bener jadi pedang agama ketika maneh balik awas aya kamunkaratan aya permaksiatan aya kazaliman pekakeun ku maneh tangkisan ku maneh piceunnan ku maneh embongkeun bahwa maneh adalah pedang agama atuh kumaha mama abdi teh siap kayak gitu nama ayo dikir ayo kaluhur berangkat kaluhur gunung di beat didoakeun langsung mantap nyana zikirna ka Gusti Allah ulah aya pamenta kasalian Allah ulah aya pamuntayang kasalian Allah lamun urang dagang ulah inget ka daganganna inget ka nu bisa mere bisa dagang lamun urang dibere kauntungan ulah hayang untungna tapi inget ka nu mere untungna lamun urang tani ulah inget kana pertanianna olah nama tapi coba bere diri urang bere hate urang sangkeun hate urang teh waukeun ka nu mere pertanian jeung mere kasuburanana waukeun ka Gusti Allah melalui dagang waukeun ka Gusti Allah melalui tani waukeun ka Gusti Allah melalui gawe waukeun ka Gusti Allah melalui magahan ngaji kreativitas urang segala rupa sarana jangan waukeun ka Gusti Allah lain kudu eureun dagang lain kudu eureun tani lain kudu eureun usaha tapi dagang usaha tani jeung sajabana jadikeun sarana jangan ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah wau ka pamerena waukeun ka nu merena dididik si Saipudin di luhur gunung sajabat zikir tauhidna fikihna jeung sajabana cukup di luhur gunungan sakadar 3 bulan ngungkul dibere ilmu laduni ku Gusti Allah berikut jeung si prendi turun ke handap datang ke indungna assalamualaikum anak sasia ma iya pedang agama ma
pedang agama siapa meureun sia di penjaranya sia memonona meureun mak ieu asli anak emak siapa di penjara geus keluar mak pan teu bebeja tuh ka mak kula langsung ngasantren mak di mana sih santren gunung menyai santren gunung Tekarti aing mah nyaho ge pasantren atuh di Kidul Jaya, Ki Ato, Ki Wahab, Ki Badu Salam eta pasantren yang kesana di gunung saguruna. Mak neangan kula guru-guru di lembur tuh nu bener. Kan udah bener kabeh hayang muatan bae. Aya nu hayang di hadaman urusan duniana, aya nu hayang di hadaman urusan partai, aya nu hayang di hadaman urusan bangsa kamuliaanna keagunganna. Capek kula naleuki kos kitu. Kula maneanan kieu teh umur manggis ya, manggih saha? Guru kula Kiai Ibrahim eta mah guru bapak sia. Atuh meureun kolot mah. Bangsa umur lagi 90 maleuih, masyaallah eta guru bapak sia eta. Tama sakti mata guna ta. Bisa hibar tama kita. Mohon mah ai guru nama kula mah nyencan mah. Atuh aing percaya ieu guru kasih eta mah ka kiai eta mah geus teu misleuk deui. Geus atuh kuari mah siang naon peta kuari hampura mah hayang ngabuktikeun emak merengaran ka kula Saifuddin teh pedang agama ulah kaget mah. Besi di dieu aya anu nanggap orkes ku kula diacak-acak biduanana, dibawa ka imah biduanana. Ai sia nanaonan din. Ai sia nanaonan. Pokona deuleukeun ku emak. Emang sia wani? Beuh, mak, geus dieusian awak kula mah. Tah di tukang urut nembak loba jasa mah. Harideung tadi tukang tah mah lain hideung aing ge nyaho tah mah urut bisul keur leutik. Siapan anak emak. Sia sok ngabohong bae. Oh, emang ieu urut bisul sia mah. Masya Allah. Yes, kuari mama doakeun abdi dek nembongkeun ngaran Saifuddin teh pedang agama, dek nembongkeun di mata masyarakat lillahi taala, maksudna dek ngajunjung tinggi agama Allah. Mak mudah-mudahan panjang umur mak supaya ningali gerak kula di lembur kula dek nanjirkeun agama Allah tanpa pamrih niat lillahi taala. Mak percaya sebab guru sia lain Ki Nurjaya. Tapi kulage guru kanyana sekadar jang mencit mama jang mencit aya jang mencit emang aya kumaha ciduhan dia tuh aju tepak-tepak gitu eta menang Ki Nurjaya kusia geus dicobaan pernah ka awewe ku kula dicobaan aju manjur Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata hikmah dongeng nu kahiji kade horeganan indung teh di mana boga anak didik minimal tanyakeun ulah diantepkeun ulah bungah besi ibu ningali anak boga HP haju HP-na bagus ulah cara Haji Pendi makan kos kitu anakna mawa HP bagus oh berek Oppo ditanyakan Haji Pendi ada kita HP nang di mana ada ini udah buat bapak aja lu cari lagi punya bapak si kos gitu belah itu jadi bapak mah tanya Ceng abah kan itu pernah belikan HP ke Aceng tapi Acengnya buka HP nah sih ada Ceng kayak bisa Aceng ngagunakan HP ternyata ditangkap polisi Ceng kade nang di mana tanyakan pandi Cisoka mah ai kotok leungit mah di teangan magrib oh kototan kotete aya anak kotok ai anak di bawah cocodok teu pernah di teangan goblok teh orang Cisoka embal aya masyaallah lain Cisoka kuari mah heula atuh baheula bae geus kitu kuari masyaallah karim dongeng eta kadek indung kadek sebab indung adalah majlis pertama indung adalah guru pertama di lingkungan imah tangga memeh anak didikeun ka pondok pesantren indungna heula nu magaha nomor kahiji kadek tanyakeun besi aya naon-naon didik minimal maca sholawat manggeus kudu dididik ku indungna salatullah salamullah ala toha rasul ya bari ngayun-ngayun salatullah salamullah ala yasin habibillah kan anak kadek kan bari diayun-ayun cak anak mah jore amat sorana siap anaknya jeung ulah sholawat cara tadi Ki Nurjaya ya Rabbi bi Mustofa ini ya Sundaan naon sih eta tadi Sundana
Lah ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dongeng anu kadua ternyata horengangan endek meraih manzilah, endek meraih martabat jeung pangkat indallah kudu boga guru ulah sembarangan, kudu guru bener-bener guru anu ngadidik mun di qiraat bener-bener ngadidik qiraatna, mun di alat bener-bener ngadidik alatna, ulah aya muatan-muatan. Mun dina fikih bener-bener ngadidik fikihna, mun dina tasawuf bener-bener ngadidik tasawufna. Urusan-urusan lain lepaskeun hiji be menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul imami kaunuhum musliman mukallafan huran zakaran Quraisyan adlan mujtahidan syuja'an zara'in wa sam'in wa basarin wa nutqi tawi syarat imamiku kaunuhu anana imamiku kang muslim tur kang mukallaf tur kang merdeka tur kang lanang tur kang bangsa Quraisy tur kang adil tur kang ahli ijtihad tur kang berani tur kang anduwene pemikiran lan pangrungu lan paningal lan pangucap. Syarat sahna jadi pamimpin ayat 10. Nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam. Maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesak ngajadikeun pamimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka urang. Nomor kedua kudu mukallaf jelema lamun teu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Jadi orang memukalap ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh. Gitulah di negara orang perbaiki gerak ulah sampaikan ke orang adanya presiden orang, gubernur orang, bupati orang, camat orang mabok hilang akal gue mukallaf atau main poleca budak leutik pan main poleca atau main lang layangan memobilan eta ngaranna budak leutik. Geus aya lurah camat anu bertingkah budak leutik mending di talian bae make dadung diseret ganti kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka eueuh di urang masalian merdeka kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon wih ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge siama boloon aja ge wih iki anak kiai-kiai yang wis umrohakeun merene iku gemblong itu wis ya ajarin tengok-tengok ya anak wonge iki sapa jenengane kiai wis iku mah den rahasiakeun ge saya mengkonon
we gedelengnya maring kiwa wae ge aja ge antengan gak ono ge aing kasurupan Jawa Serang ya aja wong wedon ya dosa iku idi mengkonon serang ya wis yang wis mah wis bae ya dan isi barakan bae aing bener tentu tuh si bahasa halo usir kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono serang ono ai penting teh nya sok ngobrol kowe ngidengikeun ai ge sok hayang seuri kukuran melumpat masih kadengen kunyana aduh cek jana aing telok ngintip meureun maksudna neulean ge mana nu keur ngaji Quran mana nu keur wiridan didengikeun wih akeh mah yang ngobrol baca calaton bae ya kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo aya tamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid ketika aya kegiatan di masjid endi ki bupati we nipas kan orang etis iku masa na bupati nipas wih orang enak itu kerumune widi aduh iba tereh Jawa kadinya tah kadieu tah deket tah nah lain grogot tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek be Jawa nya Sunda orang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tidak tadi bahasa Sunda. Nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki tengenaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tafsihu wilayatum ratin tesah wilayahna seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun ya kan bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge. Nah wakaf iya jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran ka dieu masjid BAKB masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye nu teh lamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artinya di akhirat masalah teh mah sebab lawan ieu diantepkeun ka dia jalan ka dia mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dia masalah tuh walian ieu teh ieu lantaran anak zina tuh walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya lagi bisa nikah masalah tanggeunahna nu kadua cak bupati teh. Nah sekali deui teusak fala tasihu bahasana lain lalagan fala tasihu ieu karak pikir ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat ih ulah ora duh cenah kamari di umroh ke geus gantian deui ka ditu duitna Assalamualaikum salam kita urut umroh kamari hampura tah ieu mah dibalikeun deui bae tapi dipenta deui kukula hei cak atut sia tah aing Medan cek kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk ulah pala tasihu wilayatum rat desah wilayahna awewe wilayatu khunsan
wandu banci teu sah sanajan jelas sifat kalalakianana teu sah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin, kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagama. Nomor keempat bakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun rajulun Jurhumiyun mun pokona mah kitu asal urang Arab bae mun pilihlah di kalangan urang nu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana dalam negeri jeung luar negeri urusanana ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap segala rupana pemikiranana fisikna bila perlu nyana jadi komandan perangna lamun kuru mah kuru nah ini kan etis pemimpin kuru cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian beheran kudu nang milih sia ieu keur carita nah engke deui mah mun milih presiden nu teger nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain Turki kada naon gitu model mamar kadap nah eta teh kapan teger ai teger mah kajen buku mage ngeunaheun perang urang ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ye kunaon geus malah menang kajen buku mage mending dibantingkeun ieu TV-na kunaon lawanna gula deui nya kuru jasa ieu mah teu kudu main tinju geus diudag-udag ge jadi udag-udag paeh teh heula ieu eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu mencara kotok naon eta kotok naon leler jadi jarang mau dipacokan ya batur eureun macok kongkorongok sia cak kotok teh cak nu sejen kongkorongok bebek pacokan batur eureun macokanana tangga teh kongkorongok ibu goblok kongkorongok beli bae sakitu teh ujung-ujungna pan menang nya eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin sarua pemimpin agama ge lamun turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh turang mendukung jati dirina benang merah ngadak beuteul mah boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kali itu sok ngajawara bae buajeun kuku mah ge aya bae tah jawara eta Habib kajeun tin bari mabok dakwah bae nya mah Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana nah lamun turunan mimpin ka dituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tan mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunan nyana lantaran di urang bangsa keturunan model Quraisy Kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kukuh tetep kudu nu boga urat kepemimpinan nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi
yang ngali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana nu pangadilna ternyata hese eueuh nu adil wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqat urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsi teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae gitu-gitu kayak eta mah tuh ieu mah 1 triliun neangan 1 miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok diisuk datang ke maghrib tah neangan udah datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor geus santai anu kos kitu tah atuh hese jasa kumaha mah ngan adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres pilih urang kengke deui sing ade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sih mentek milih eta anu kunaon sih mentek milih eta anu kunaon sih mentek milih eta engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sih milih si eta si kuru si blusukan kunaon kata bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kan milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke orang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di orang merada angel kene helanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh nah ieu sing ade beusi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat beusi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil sabihan nomor ke-7 kudu mujtahidan jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukumnya na geus boga pemikiran sorangan sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi kaul ulama jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia sebab orang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu kasih si kagigir lantaran mayoritas Islam ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim ngeunaheun ka kafir kumaha coba tah kos kitulah milih pemimpin geus puguh sama kafir salah ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten emang ku bahas sejarahna di Banten ke zaman Syekh Yusuf eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina Lumantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman saya Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomian anak nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam nyana mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh masuk Islam eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten eta teh Kiai asup Islam Cina asup Islam
Mantak begitu maut musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Keistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Ieu teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai tingcina asup Islam. Hehehe, atuh deuleu kadi itu deuleu atuh. Leluhur urang, masya Allah mantap lamun aya kiai ngabehi, eta teh kiai Cina asup Islam Banten. Zaman Syekh Yusuf, matak begitu maut jana sebab geus mengangkat Banten, maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran jana keturunan Cina. Apa dibawa ke Hong Kong? Apakah di dieu ngan nyanyian kuburan khusus? Apakah di Syekh Yusuf? Apa di Maulana Hasanuddin? Ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten. Dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin. Nah, ieu kebelah dia keluar tah ieu tadi dia tah. Ya Allah ya Rabbi, istimewa Cina mah teu baheula ge. Jangan mengabogaan otak ngan dituntut pimpin kami kumaneh sebab maneh hebat bisa gitu ekspor impor lancar eta teh ti karangantu terus kapal-kapal gula di daratan. Nah dengan syarat asup Islam hidayah datang asup Islam salah tak asup Islam mah tanya anu membawa di itu bendera Banten. Mantap kurang lamun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia di perpustakaan Belanda. Coba kita di itu suka macam-macam eta urang lamun cerita Banten teh kos gitu. Lamun urang nyaritakeun tentang jagur teh menang di mana eta jagur eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur bom tuh nyama eta bingkisanana bom Syekh Maulana Hasanuddin. Lamun hayang nyawa sakalana si jagur teh terus di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid eta Banten aya 3 ngaranna ge. Ilu tadi ngaranna kan orang terkenal dengan si jagur aya bintangan 9 di hareupna bintang mun kurang di deuleu sok gara deuleu ge kuari ka perpustakaan tu di deuleu ku urang nah aya bintangan 9 bintangna tadi 7 besi saliru jeung bintang 7 9 eta bingkisan nah kekuatanana cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten kekuatannya cuma 65 meter judegur berduaan Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah 65 meter mah deukeut teuing Gusti sanajan ieu pamere ti wali sanga tapi tetep ieu yang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula ieu deuk digunakeun pake perang tapi lamun Gusti teu ngaijabah maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu kitu batur mah ngadoa teh pohara langsung ti Gusti Allah geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia Maulana Hasanuddin dicoba ku nyana coba cek nyana 300 meter waduh 300 meter coba 500 meter waduh 500 meter coba cek nyana 1 kilo waduh coba cek nyana sakahayang sia eta wali badak lamun urang cerita Banten mejeuna urang cerita kawalian ge emang gue bahagia itu tadi itu namangan saukur 65 nu mantap ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipakai jagur kekuatannya 65 ceknya ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter jaga tidak terjangkau begitu dicoba Belanda 100 meter coba cegur parah cek Belanda kok bawa beda cek jalan ada coba jalan urang setengah kilo aman cek urang si jagur moal naon setele datang deui wah ieu mah lain sajagur dah cek Belanda mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan. Urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil. Bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna, setelan belah dieuna ka belah dieuna sagala kipas angin. Pas Haji Pendi mah sempak jeron. Teu beres penghinaan teh sebenarnya. Nah, eta urang keur carita si jagur Banten.
ulanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikan anak keturunan Wali Sanga. Lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas-pekakas nu aya di Banten ieu tumbak ti kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberian geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu keur catat belah dia Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Gitulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui ku urang asal asup Islam. Banten modelna lain sekali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Tuh masalah sebenarnya mah. Janu diakui mah tetap bae otakna, adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten can bangkit deui kamari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi. Ti hari tapat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh ya sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae. Padahal batinna kudu kumaha. Itulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye mengpelehe terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas awak mengpelehe boro-boro deuk diperangkeun atuh ieu mah balap lumpat biasana ngajengkang ti heula kudu sujaan wasyajaah buatul qalbi indal basi. Kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut. Ketika kalut lain lumpat. Tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan. Eta ngaranna gagah. Kos urang 10-an dek lempang. Kemudian lewat kuburan. Kudu aya salah saya pemimpin cek pemimpin. Tenang. Sia di sisi ieu, sia di hareup, sia di tukang, aing di tengah. Gagah kan ngaranna. Orang jero nama borangan. Kos lu gagah bae. Belah dia sia. Sia di dia. Sini dia, lempang bareng, teu bener anu lompat. Pokoknya tenang, salila aing di tengah, aing berani. Okos heuh, horenganan di jero na langsung gancang. Langsung gancang teuing. Mun kono, eta beunang. Bas ilu lompat. Pemimpin tetep bagus, begitu berak lompat kawehan. Teu bagus, udah lompat, daon sia lompat. Pemimpin mah teger, dos sia lompat, aing moal. Mal aing makajan kok eta ngaranna gagah begitu batur lalumpat nya mah henteu tungguan saja mau bae horeng mah urang teu sempat boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep urang ngabangun masjid urang ngabangun majelis urang ngabangun kitu penataan lembur eta sok aya bae tah di kepemudaan di kemasyarakatan sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate. Aya si eta teh hirup perasaan teh eta teh pamimpin suja ngaran ketika dak boga hutang kumaha cenah aya boga hutang sia tuh hutang bae tenang bae sih hutang mah tuh jadi ngangin urang atuh kalem bae engke ge kabahaya insyaallah pokona asal di dinya daek ngejual sawah kabaya aja tekan ngeunaheun da kana hatena tinggal si eta oge nya aing ngasa golok bae nya jadi kira urang lamun lempang dinu poe kana aya anu gagah mah tenang Ulesian, mun aya anjing, atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih. Dia ngirahin kana hatena urang. Itu besi aya ririwa. Tilok anu paeh ku ririwa. Tilok aya paling pinsan ulah salah geus. Ngirahin kana hatena. Ieu mah mun Pak Kiai, urang lewat kuburan. Kuburan. Jadi kumaha mangga dinya sok aya ji. Tuh kumahanya? Kumaha tah menurut Pak Kiai? Ngendong bayu. Ada kiai yang peleh eta mah begitu mah. Enggak sudah dijadikan pemimpin teh kiai kos kitu mah. Nya sama bangsa ngendong baik itu lah. Tah leutik wawan eta mah. Nyalian teh kiai kos kitu. Kiai urang lewat dia, di ditu sok aya garong. Garong mah garing maro golok sok pistol. Ji. Kumahanya urang hayang hirup keneh kan. Urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah. Teu bagus kiai. Teu bagus. Kiai itu sok aya garong mah garing aya golok apa. Ya. Mama geus wiridan hizib ti leutik. Pokoknya mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama mur rampeng di mama ayo
aya nyau garongna sagede kumaha sih pokoknya urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha tahun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirid da atuh ieu mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bekem geus cenah moal bisa calangap ya teh salasar bekem kan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia ya eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bekem moal daek ke gonggong anu ieu nah teu muka mah aya anjingna mah terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasar bekem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajian kumaha ge bener urang mah moal ngagogok aya anjingna mah terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin salasar bokem geus jadi resep awewe ka urang nah ieu kudu sujan gagah dele sosok nu gagah engke resep urang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar-atur dina politik jang kemakmuran rakyat jeung ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ieu kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya sok tenden kunyana menteri perekonomian anu citu tenden kunyana di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pangti heulaana sebab nyana pemimpinna menteri pertanianana nu kudu hebat menteri perikananana kudu nu hebat menteri perminyakan kudu nu hebat nu bisa diajak kerja sama jeung nyana nu dijual mah 100 nu dicokot 200 kudu bisa kerja sama ih bener teu si aing ngomong eta nah kos gitulah negara jadi ngeunaheun negara teh maju ngeunaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR lapor aya naon ieu jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos itu coba hayang nyaho jadi tambah layah jasa coba sok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ka DPR memecahkan lagi geus teu barerecus kuari mah coba tuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan bila perlu di jalur atuh 2 jalan teh lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae macet kena bae di tahap kurang teh jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh kos imah bae kos gitu jadi kurang teh itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk ieu paranti mobil angkot ieu paranti kos gitu jadi kula malah menjadi bupati bisa sih bener lain sombong aing bener cuma bangun yang serikeun ka aing lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kesalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat deuk ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan anu teh gedungna hadean deuk ngomong naon coba hayu deuk ngomong naon sarean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat oh ge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba gitu
Tapi kan aya rasa sanajan kesalahan yang kelemahan mah tuh loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah bagus coba nu kuari dari kota dari kabupaten kok mau di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah urang ditejekel ieu netaran heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu gitu kan urang sia aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia negara sia iya cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieu keun emang aing hayang deuh cek aing teh hayang meureun aing asal lebih berarti batan sia ka kitu iya bakar carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh kari itu kan cuman terpendam baik boro-boro urang sebagai rakyat butuh nyahoana naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih perbandingkeun nya jeung si anu kok kieu amat ngan nya teu ngomong bae sieun bisa diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapi gecek kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatian ini daripada acak-acakan mendingan deuleu engke ye kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna deuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh kita ada ragang karung kabeh penasehatna Ki Pudoli sarwana atuh henteu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu tetep kurang jadi Megawatina kitu negara teh kos salah gantung negara sia teh jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtung nama gara-gara naon ieu tazaruin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasat rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga ngiraheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek ke hese usulna tuh sebab lu torek boro-boro ngomong heulai pajar nanya lu torek kok situ ya udah berhadapan di torek urang heulai tak di ditu cenah heuy aing heulai eta ulah datang ka kos kitu tah nah ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI 1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh ceritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus nyana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengian ieu mah bangunna kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae ulah kitu pemimpin mah basor boga dedelean sebab kadeuleuk kemajuan kemunduran nanti ketika Gus Dur diragukan karena buta terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai begitu Gus Dur dicek ku dokter ya kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia oke dokternya kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia dokter di Amerika dicek begitu dicek ku dokter ternyata milik Gus Dur cek dokter tidak buta ya udah cek dokter cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa padahal aslinya kan buta eta wallahu alam kumaha eta mata kabeh kan bingung kan tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta masa pemimpin kita buta akhirnya dicek kan kalau memang buta saya jangan jadi presiden cek pakai dokter Indonesia cek nggak sudah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia luar negeri Amerika langsung di Amerika dicek mata Gus Dur cek dokter Amerika tidak buta dia melihat ya cek Gus Dur ya gak apa-apa saya apa dia sih yang blond ceknya nanti itu kan cek Gus Dur dia itu kekawasan Allah wallahu alam nggak kumaha meureun beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta ya udah kalau nggak buta berarti sahkan iya wayak lempang dituntun
urang di bere lucu bae zaman Gus Dur mah datang ke Amin Rais kayak gideg Amin Rais puyeng Amin Rais kan ngaulahkeun Amin Rais jadi presiden Gus Dur teh ulah teh ada sebab buta so konsul sama dokter coba dokter teh diteangkeun deui ulah eta dokter teh cek Amin Rais untuk cek ulang dokter di Jerman coba dokter di Jerman cek ulang pakai alat begitu pakai alat bagaimana dok normal cek Amin Rais si dokter bloon kabeh hasilnya normal tilu dokter luar negeri guys jadi dalam negeri mah aya adina kene Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah geus pokoknya dokter luar negeri dokter Amerika dokter Jerman dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta lepang tungtun wallahu alam eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas teh nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo ulah kan di ditu aya langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato begitu pidato kulah yang seri coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian saya baca tadi di Kompas nyana bisa baca di mana ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih kayak kededegekeun we sebenarnya buta apa henteu wallahu a'lam kos kitulah ahli-ahli Allah mah ya Allah ya Rabb mantap kula zuk inget ka eta teh eta aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib bisa awewena ternyata bopeng gulede bopengna gede bopengna begitu gede cekna bopeng lain setik-setik sakumaha tai dipacokan ku kotok we gitu bopengna poaran aja ku matanya itu biasa bae nganti harita nyana bebeja ka pamajikanna hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu kurang deuleu jadi hampura kakak mah kurang deuleu eta kitu ana geus biasa sare mah sare bae kitu lamun pamajikanna biasa nyana maca Quran maca kitab mun aya pamajikanna bae tipe-tipe deuleu salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan bisi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae hareupeun salaki iya kitu aing teu kadeuleun cenah bopeng geus pede bae hareupeun salaki teh bo bertingkah sangeunahna nyana hatina sangeunah teh lalu asalah sebab salaki teu neuleu besar aja tua ke bedak ge biasa bae lah teu laki teu neuleu ieu eta kumaha eta selama rumah tangga nyana datang ka maot horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan teu kudu di masjid bae jadi wali mah tah urang pamajikan bopeng atuh kadeuleu ku kakak mah asa herang bae sebenarnya mah tah takos kitu ngan bener-bener kitu na teh nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi taala ieu mah aya daripun pamajikan kitu aya di tukang nyandung beres sama kos kitu mah oplo atuh ya teu ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teu lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng jika emang begitu lah kadang tante atuh remeng-remeng jangan seperti kadang asli enggak jangan oh bener kakak bener kakak iya cedan waya dia kadang ente kadang herang bae macam dakap meureun tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala masya Allah karim kudu ngabogaan pandeuleu jeung pangucap bisa ngomong ulah presiden teu bisa ngomong ulah gubernur teu bisa ngomong ulah bupati teu bisa ngomong nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir presiden Jepang jeung presiden Indonesia nyana ngobrol beti luar prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden non gitu ngaran Mesir ka Jepang presiden Jepang imahna luar biasa Susurian di tingkat 2 ya Masya Allah luar biasa begitu seri ngomong iya bikin rumah begini seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah iya bagus luar biasa
Yes, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, mana gede deh. Sarua jeung tadi. Alhamdulillah, saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Oh, Imam Presiden Indonesia kok harang ngomongnya nak. Ini rumah gede amat. Seharusnya jembatan ada, tidak ada ajaknya nak. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang ada terus. Jepang setengah-setengah. Indonesia mah kakarak rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain nangkula anekdot kos kitu besi perjalanan kula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman kiai eta ieu bener pajarna neng atuh sabodo tah gitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan. Masya Allah, ngaya mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10 balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres, ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Bisi urang kadorakan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 zakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan teu kepemimpinan turunan. Nomor kagendapna kudu nu adil. Nomor ka-7 kudu nu pinter aliman mujtahid. Nomor ka-8 kudu sujaan gagah. Nomor ke-9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang memajukeun bangsa jeung negara. Nomor ke-10 pangdenginan normal, pangdelena normal, pangucapna normal. Wacana akidul ibadah wallahu a'lam. Sallallahu